Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang. Semoga sing dipasihan kesehatan, sing dilancarkan segala rupi urusan di dunia sareng di akhiratna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, seperti biasa di video ayeuna sim kuring masih bade ngingetan, masih bade masih hanterang tentang segala rupi jampe-jampe anu ti kapungkur pernah aya ya. Tapi sateuacan dilanjut karena jampe sareng asihana, sim kuring nyuhunkeun di subscribe heula videona channelna maksudna ya. Sok di subscribe heula, sok pencet heula tombol tulisan subscribe na, ameh henteu katinggaleun updatean video anu teranyar di sim kuringnya. Sok diantosan ku sim kuring. Oke, hatur nuhun anu tos mencet tombol subscribe na. Mugia video anu ku sim kuring di update diinfokeun ya. Mudah-mudahan manfaat sareng barokah kangge urang sarerea. Nah, ayeuna sim kuring bade masihan terang tentang jampe asihan ya. Tapi sim kuring masih tegeskeun tong naros cara ngamalkeunna nya. Sim kuring mah kur masihan terang tentang jampe na. Oke, sok beli bade diserat, sadiakeunlah pulpena, sok diregepkeun ya. Sih asih panon kabeuli ku asih, asma sia lelenyepan, banyu sia lilintungan, asa dikurung di kolong, asa dicangcang nasarang, malik asih kaawaking. Nah, eta jampe asihan anu sok kapungkur meureun dianggo nya. Juga dianggo duka henteu, tapi eta teh sabagian warisan ti karuhun urang sararea nya, khususna nu orang Sunda. Da abi sim kuring mah kur tiasa ngingetan sareng masihan terang bahwa baheula teh jampe-jampe segala rupina teh aya tinu alit nepi ka anu ageng, tinu penting sampai ka nu teu penting nanya. Ari lain ku arurang bade ku saha deui ngajaga warisan tradisi ti leluhur urang teh nya. Sakali deui sim kuring ngucapkeun hatur nuhun pisan kanu atos nge-subscribe, kanu atos nge-like, terus anu ngabagikeun video ieu. Hatur nuhun pisan. Pesan ti sim kuring, abi moal bosen ngingetan tong koret kana sodakoh nya. Sok we sodako bade sabaraha oge, da asal niat urang sodako saalit ageungna oge pasti digentosan leuwih ageng ku Gusti nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.